Karasa ini mah teh kieu hujan wae. Enak mah karak nih. Besok cicinge di kamar deui mah. Ulin gitu nyai kayak Imah Haji Mas Duki lah. Ulin lah. Aduh, pemajikan dia telit hekti lapangan. Duh, padahal kieu itu usaha. Mantap juga. Asa bau lalai ya ingat. Usaha ya, udah tinggal. Ayo nyai di mana euy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, eta naon lalai? Oh, di badang kieu. Nu saha di padang kitu? Teu salah ngangkat meureun ieu teh. Wah, Da sabau lalai kieu ieu teh. gila ih padang kitu inget. Tapi lah baik lah. Lumayan. Yang ke pemajikan kan geus teu bogaeun eta lah. Arek naon ka dieu? Ulin naik karasa Mah Haji ya. Oh, tak atuh amparan di dieu amparan. Naik biar si dia tuh, nah kesnya di gede amparan. Mending di dieu. Naik, karasa lah itu di Imah Haji tuh. Karasa lo, atuh ulin ka dieu. Mah Haji mah genah, hirup teh Imah gede tuh. Lah, ieu mah rorompok ya. Bagus naik haji genaheun. Alhamdulillah. Ongkos ge mahal Mah Haji Duh. ayeuna mah. Lumayan mahal. Urang dibaretokeun leutik naik haji teh. Keur leutik. Wah, ayeuna mah atuh ongkosna ge. Ku kolot eta teh di modalan. Kolot di modalan keur leutik naik haji teh. Umuran berapa tahun? Jika nama umuran genep tahunan lah. Genep tahun. Genep tahun Udah heeh. tahun bisa umroh guys. Umroh Alhamdulillah. haji gede umroh teh. Atuh haji gede udah. Sok naon teh umroh haji gede atuh. Duniana kapangi. Alhamdulillah ayeuna mah mahal ongkosna. Heeh. Biasa teh onta di Nah, haji. Naik onta, wah segala naik onta biasa. Da aya mun teh salama fotona ge teh ka ayeuna. Wah, Aya keneh bisa baik ningali. Heeh, kayak tuannya. Heeh. Deh, di mana ieu teh foto teh? Nunana di mana? Deh, ieu ning mun orai macok manten. Deh. Mun kaset kieu nya. Duh. Ah, ieu tingali tah. Mana mah? Ah. Gelar amaniyah manasik haji tah. Tah. Jemaah. Nya. Kurlu ti kaset ki. Ah, Dari ayeuna mah. Panaina mah maklum. Kela ke. Naon? Nah, taman kanak-kanak jeung kos TK nih. Pandewe ka keur sakola TK keneh ieu teh ka hajina. Ontana geuning kieu. Yeuh, ieu nu hadena ontana ge tuh. Tah, nya tah ieu teh dewe. Keur naik haji. Ieu mah Mang Haji tapi ieu mah sugan di dinya mah lain naik haji beneran ke TK ieu mah. Iya bener keur naik haji pan keur budak keneh naik hajina urang 6 tahun. Heuh, gaya lah kumaha Mang Haji. Aing mah Ayo deh. Tak tingali di hotel nage, tingali di ditu di Mekah nage di hotel. Nya Yasmin Palasari. Ieu mah Mang Haji denge gelar haji amaliyah manasik haji jemaah cenanya taman kanak-kanak gitu. aing jadi lieur sia mah aing nu geus ka hajina jadi mana aing lieur ka itu mantap. Mang Haji kabejaan. Mantap itu jadi lieur aing nu geus jadi haji jadi sakomedu macam mena ieu teh lieur aing mah Goblok haji teh. Sugan teh haji beneran teh nyomaning TK eta mah dasar goblok haji TK. Wah sakit.